Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, kumaha daramang, tepangkeun nami abdi Raffi Warmahadian, abdi di dieu. Bade ngadengengkeun salasa hiji carita mite anu pamilar di kuping urang sadaya. Judulnya nyaeta Nyi Roro Kidul. Hayu atuh urang dangungkeun carita lengkapna. Tengtung dina 105 FM Iba Podcast Bandung. Zaman bahula di Pulau Jawa, ayah hiji raja, kakasina sang Prabu Munding Wangi. Ti prameswari kagungan putra istri, jenengna Dewi Kadita. Anu kagelisna pilih tanding, kacalu, kaawun-awun. Kawan terkajana pria, malah nepik kanulah Dewi Srangenge. Lantaran cahayana moncorong lir Srangenge, Dewi Srangenge kacida pisan di endotna. Dibikanya ku ibu sareng ramana. Lir, nangga endokna. Beberemna sanos gitu. Sang Prabu tuwuleung neneda. Nenedakah yang dewa takatut Batara Batari. Sangken anjeunna kagungan putra pabeget. Nangging anu diantos-antos teh ti prameswari aja teu kagungan putra deui. Teu kantos lami ti harita Kangjeng Raja kagungan deui putra. Sanes ti prameswari naging ti selir anu jenengna Dewi Mutiara. Putirana pameget luyu sareng kapalaina Kangjeng Raja kalintang pisan digana. Sambil sareng ka Dewi Srangenge ka putra ti Dewi Mutiara oge kalangkung-langkung nyaahna. Sanos kitu Mutiara tos nyentangkeun raja ku jalan kagungan putra pameget teh nangging kumargi Dewi Mutiara teh selir ninggina anggar bae digendengkeun karaton. Henteu dilabet karaton sapertos prameswari. Mana Dewi Mutiara ngegrembet teh sugema timbul bae rasa cecep ka prameswari dibaru ku rasa sirik ka Dewi Srangenge. Malah aya leuwihna ti kitu. Manehna boga kahayang sangkan anakna jadi raja. Lamun seukna anakna jadi raja teh tangtu kaharupana bakal robah moal ngarasa disapirakeun cara ayeuna. Mutiara terus mikiran. Sanajan anak lalaki salila di karaton masih aya keneh Dewi Srangenge jeung Dewi Prameswari. Pamohalana anaknya bisa jadi raja. Ku kitu di jalan lain ti duanana kudu disingkirkan dina ingkah ti kerajaan. Ngan kudu kumaha carana. Hatur nuhun sadayana anu tos ngadengungkeun carita Nyi Roro Kidul ieu. Ayeuna waktosna abdi pamit undur diri, tong ka mana-mana stay tune wae di 105 FM Podcast Bandung. Dadah.